Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqq wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i allazina kadzabu 'ala rabbihim. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghuna
yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum bil akhirati hum kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih yatlu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dhalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Afaman naha ari jasa kana nuhti maeta ala bayyinatin natepan kana bertela birrobihi ti pangeran ayeuna nyatana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atawa jalma-jalma mukmin naha ari kanjeng Nabi atawa naha ari jalma-jalma mukmin anu netepan kana pepertelaan ti pangeranana anu bayina teh Quran anu terus netepi kana Quran netepi teh berpegang lempang teh secara di Quran iman kana Quran dilaksanakeun anu aya dina tanah jalma anu kitu kanjeng Nabi atau jalma-jalma mukmin anu netepan Quran anu nyekel pakeun kana Quran wayatlu jeung nuturkeun hukaman ayat bang nuturkeun hukaman syahidun anu nyaksian ka eta jalma kana benerna minhu ti Gusti Allah nyatana kami malaikat Jibril
Wa min qablihi sareng eta tetep sate acanana Quran kitab Musa aya kitabna Musa tegasna Taurat teh minhu Allah wa min qablihi benar kitab Musa ari kitab Musa tegasna Taurat syahidun lahu ayat oge nyaksian menjadi saksi kaeta jalma bahwa eta teh utusan Gusti Allah iman bari jadi imam gede dari panutan rahmatan yang jadi rahmat karena afaman kana kadalik naha ari jelema seperti itu eta sarua jeung jalma anu teu kitu nah Kanjeng Nabi anu nyekel pageuh kana Quran terus non dituturkeun ku malaikat Jibril memehna aya dina Taurat dicaritakeun tentang Kanjeng Nabi nah eta sarua jeung jalma anu teu kitu jawabanna teu sarua nya nah jalma-jalma mukmin anu iman kana Quran iman kana percaya ka Kanjeng Nabi itu nyekel pageuh kana Quran dituturkeun mungkin disaksian ku malaikat Jibril terus dicaritakeun dina Taurat dina kitab Kanjeng Nabi Musa ke bakal aya akhir zaman pengikutna dicaritakeun nah sarua jalma mukmin teu mukmin nya teu sarua beda kumaha ulaika tah aliman kana ala bayyinatin rabbi jalma anu netepi Quran ayat itu nabihi aliman kana Quran sehingga kalihuna falahul jannah bakal diberi surga Gusti sabalikna wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu wa man yang ari jelema yakfur anu kufur man kana Quran minal ahzabi jata nantina golongan dua jalma kafir fannaru mangkari neraka eta mau'iduhu tempat anu dijanjikeun ka jelema jadi malah sarua nah bakal sarua jalma mukmin jeung jalma kafir nyamoan jalma mukmin masabab iman kana Quran iman ka Rasulullah bakal diberi surga jalma kafir mah bohongan teu percaya kana Quran bohongan teu percaya ka Kanjeng Rasul eta mah mungkin teu dijanjikeun neraka fala taku fi miryatin minhu fala taku maka ulah bukti anjeun eta fi miryatin aya dina kamangmangan minhu tina Quran innahu sesuna Quran eta al haq kagila-gila nyata kagila-gila mirobika ti pangeran anjeun tong aya Quran teh teu Gusti walakinna aktsarun nasi lain tetapi lain kalau manusia anu aya di Mekah waktu harita eta lagi filna teu wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban wa man teu ari saha jelema eta azlamu anu leuwih zalim tegasna eueuh deui pangdolim-dolimna jelema mah mimman batan jelema iftara anu jijiran ieu jelema 'ala Allahi ka Gusti Allah kadziban kana bohong itu gunaun binisbati syariki percaya ka Gusti Allah mah gitu kan manehna teh nyaritakeun Allah teh boga batur itunya boga pamajikan boga anak gitu jadi tinggal pikiran teh Allah teh siga jelema gitu ya anakan apa itu
jalma nyieun kebohongan ka Gusti Allah eta yuraduna bakal diasongkeun eta jalma-jalma ala rabbihim ka pangeran jalma-jalma dina poe kiamat fi jumlatil khalqi hareupeun sakabeh makhluk teh kita kaya ieu teh hiji sampai karo kitu tah ieu wa yaqulu jeung ngucap saha al asyhadu bilang saksi para malaikat nya anu jadi saksi bahwa para rasul geus nepikeun risalahna para malaikat anu jadi saksi bahwa jalma-jalma kafir ngabohongkeun ka rasul. Tapi bakal ngomong malaikat teh diumumkeun teh harus sarega haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Ayo geuleuh ku sararea ieu teh jalma-jalma anu ngabohongkeun pangeranna. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala sing ingat la'natullahi ari laknatna Gusti Allah, bentukna Gusti Allah eta 'alal zalimin tetep ka jalma-jalma anu musyrik. Kumaha alladzina yasudduna an sabilillah alladzina yatajallama yasudduna an nyegah alladzina an sabilillah di jalan Allah terus nanti agama Islam wa yaquna yang pada yuprih pada mamrih zalimun ha kana jalan iwajan kana jadi bengkok wajah tadi bengkok jadi batu murid aliman dihalang-halang Dewek kalau itu supaya malu sering wahum bil akhirati hum kafirun wahum jeung ari zalimun jangan menudari bil akhirati kata akhirat eta kafirun